Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng simkuring nyaeta Ibu Friska dina pangajaran bahasa Sunda. Di dieu lebat kana materi enggal nyaeta ngeunaan artikel. Hayu urang sasarengan ngadangukeun ngeunaan naon sih nu dimaksud sareng artikel teh. Ajeng di dieu dipiharep siswa-siswi teh biasa nyaeta diantawisna nu kahiji aya maca teks artikel pikeun paham eusina. Maksana di dieu saat hidup maca hiji artikel hidup kedah tiasa memahami eusi tina artikel eta kedah paham. Lamun misalna budak mah sanes orang Sunda, mun hayu orang sami-sami diajak bahasa Sunda. Amun misalna teu ngartos hidup tiasa ngagunakeun Google Translate atanapi ngagunakeun kamus. Nu penting mah aya usaha pikeun hidup ngartos. Teras anu kadua nyebutkeun eusi artikel dina bahasa Sunda. Satos hidup maca teras paham, hidup oge tiasa ngajelaskeun ngajentrekeun dan naon wae eusi dina eta artikel. Teras anu katilu nyebutkeun adegan artikel dina bahasa Sunda. Maksudna di dieu hidup kedah tiasa nyebutkeun naon wae anu dicaritakeun dina eta artikel. Teras anu kaopat nyebutkeun unsur-unsur bahasa dina pedaran artikel bahasa Sunda. Hidup kedah tiasa bahasa atanapi bahasa naon sih anu digunakeun dina artikel eta, atanapi bahasa anu lemes, bahasa sapopoe atanapi bahasa anu siga kumaha. Hidup jadi kedah tiasa nilainya ngeunaan tata bahasana anu digunakeun dina eta artikel. Terus anu kalima nyusun rangkai karangan artikel bahasa Sunda. Nyusun rangkai di dieu teh strukturna di dieu hidup masih ditulis ku panangan masih kasar. Naon anu kada ditulis teh, naon anu kada disiapkeun eta di antawisna aya bubukana biasa pengenalan. Tas anu kadua aya bagian eusi ngajentrekeun naon nu rek dibahas. Teras anu katilu nyaeta panutup. Berarti eta eusina ngeunaan kesimpulan eta anu kedah disiapkeun. Oke, teras di dieu anu kagenep nyusun artikel dina bahasa Sunda saluyu jeung adegan katut kaedah basana. Jadi hidup tadi tos didamel kasana tos terang susunan siga kumaha, di dieu susun tata bahasana anu merenah pikeun hiji artikel anu ngeunah dibaca. Teras naon sih anu disebut artikel teh? Artikel teh nyaeta karya tulis anu disusun pikeun ngebrehkeun teh di dieu maksudna menjelaskan pamadegan nu nulis kana hiji fakta data. Maksud pamadegan di dieu nyaeta pendapat saha nyaeta anu nulis artikel. Naon anu dibahas tiasa dilampirkeun aya fakta atanapi data atanapi ya pendapat si penulis eta. Atanapi pendapat batur ge mangga tiasa pamadegan batur dumasar kana runtuyan logika anu tangtu. Teras dia ciri-ciri artikel di antawisna nu kahiji nyaeta aya ditulis kalayan asmana atanapi byline story. Maksudna kumaha? Dina artikel teh jelas ari ieu teh karya saha. Aya ngaran pangarangna. Biasana ditulisna di mana? Tiasa saatos judul atanapi di akhir artikel. Nu kadua ngandung gagasan aktual atau kontroversial. Maksudnya kumaha? Aktual berarti up to date. Contoh ayeuna anu keur sering dicaritakeun, mun anu sering dibahas dina berita nyaeta ngeunaan kecelakaan pesawat Sriwijaya atanapi bencana alam nu aya di Banjarmasin atanapi bencana alam nu aya di Sulawesi atanapi aya di Sumedang
aya di Garut teh urang teh kudu up to date amun arek nyieun artikel eta misal berita tentang bencana alam terus nu kontroversial contohna naon nah hidup tiasa ngajentrekeun naon-naonannya di dieu. Terus nu katilu gagasan atau napi ide nu ditepikeun kudu aya patalina jeung kapentingan rereana masyarakat nu maca. Jangan orang teh nyin artikel lain ngan seukur abi mah daras nulis bu tapi kedah mikirkeun ari ieu teh aya teu sih manfaatna pikeun batur mun sanaman aya manfaatna sok di dieu didamel tapi mun teu aya manfaatna ya mendingan urang kudu seueur deui latihan. Teras anu keopat ditulis secara referensial kalawan visi intelektual maksudna kumaha urang mun arek nulis artikel lain ngan seukur asal nulis we kungkul henteu tapi kedah jelas urang teh menang berita ieu menang informasi itu di mana kedah jelas referensinya teh di mana tiasa misalnya urang terjun langsung ke lapangan tiasa oge misalnya urang ningali atau maca dina hiji buku ditunjukkeun itu info itu di mana kada genre ya kada jelas ulangan saukur nya enggeus we nulis teu bisa kitu nya teu tiasa. Terus anu kalima dipidangkeun dina bahasa anu hirup hega populer tur komunikatif maksudna kumaha urang nggunakeun bahasa anu dipahami ku balarea di dieu ngeunaan bahasa kumargi artikelna dina bahasa Sunda hidup kudu nggunakan bahasa Sunda anu dipikaharti ku batur ulah nggunakan bahasa dialek kan kumaha eta bahasa Sunda anu nu dipikaharti nu kaharti ku urang dinyahuku urang misalnya di lembur biasana di orang Nambo atau napi lulut biasana boga bahasa atau napi ketecapan anu dipikaharti teh ku nya warga sekitar ku ari batur nalika ngadangu naon sih eta pekaharti ulah nggunakeun bahasa siga kitu nya tapi nggunakeun bahasa Sunda anu sakumna kabeh jelema ngartos atau napi ngarti lain ngasaukur kanggo diri sorangan anu ngarti teh biasa siga kitu. Terus anu kagenep nya singkat tur tuntas singkat dan selesai ulah aya nu ngaranna artikel nulis artikel dugi kaya part 2 part 3 henteu ulang sakali nyieun beres kemun misalna urang ek nyieun deui nya ngagunakeun atau nu dibahasna beda deui teu aya patalina jeung artikel anu satacana. Terus anu katujuh nu terakhir nyata orisinil atau napi asli ieu teh artikel karangan hidup nyalira lain hasil kopas amun misalnya kopas eta berarti itu orisinal tapi plagiat ulah diturut. Terus jadi aya syarat-syarat nulis artikel di antara mun hidup nulis artikel tak kada merhatoskeun di antawisna bahasa nu digunakeun kudu jelas tur komunikatifnya tadi geus dibahas ku ibu menggunakan bahasa anu jelas genre nu dipikaharti ku balarea. Terus nu kadua dirojong ku pamanggi ahli atau napi data hasil panalungtikan dirojong itu didukung oleh pendapat para ahli atau data hasil panalungtikan ini dia maksudnya nyata penelitian. Terus anu C nyata temana kudu aktual nyata aktual tadi kedah up to date kecuali anu dibahas ngeunaan sajarah. Terus aya nu D perkara nu dipedar kudu hal-hal penting tur aya manfaatna keur nu maca eta tadi dijelaskeun oge ku ibu perkara anu dipedarkeun teh kudu di nu eusina teh nyata hal-hal penting anu aya manfaatna pikeun balarea janten anu maca oge kataji katarik pikeun maca eta artikel. Terus anu kalima nyata kudu dimuat dina koran atau napi majalah ya leres amun misalnya tulisan anu teu diterbitkeun teu dimuat di koran majalah atau napi media sanesna eta lain disebut artikel tapi disebutna eta pedaran nyata anu sesuai sareng materi pengajaran kahiji nyata ngeunaan pedaran budaya Sunda. Terus anu F nulisna kudu diluyukeun jeung aturan anu geus ditangtayungan
ku redaktur koran atanapi majalah. Maksudna kumaha? Urang menarik nyieun artikel kedah terang kumaha peraturan penulisanna, standar nulisna siga kumaha. Contoh misalnya ukuran font, jenis font, spasi, jeung sajabana. Misalnya upamana panjang tulisanna biasa tara leuwih tina 3 nepi ka 4 kaca. Kaca di dieu maksudna nyaeta halaman. Struktur karangan teks artikel anu kahiji aya judulna di dieu kedah anu mikatnya mikat nu maca pikeun hayang maca. Jadi nyieun judul teh anu menarik, jadi penasaran anu maca teh, oh ieu teh naon nya kok jadi judulna menarik. Tah enten batur ge hoyong maca eta artikel. Terus anu kedua nyaeta alinea bubuka atanapi lead. Ingat tadi ibu geus ngajelaskeun alinea bubuka berarti nyaeta asina pengenalan, orientation ya mun bahasa Inggris. Terus nu katilu nyata alinea panandes atanapi waruga eusi. Panandes di teh eusi. Naon teh bahasa dinya dijentrekeun di bagian eta. Nu kaopat nyata alinea pamungkas atanapi ending atanapi panutup. Eta simpulan tina eusi artikel. Terus jadi aya wanda artikel. Wanda di dieu nyata jenis artikel di antawisna nu kahiji aya prediktif. Nah nu disebut prediktif teh simpelna nyaeta prediksi. Misalnya langkung centrena nya kieu. Prediktif nyaeta pedaran ngeunaan perkara anu can kajadian dumasar sawangan atanapi analisis pangarangna. Simpelna teh misal ibu nyaeta prediktif nyaeta prediksi. Nyaeta ieu artikel anu eusina ngeunaan prediksi. Prediksi naon? Tesa prediksi cuaca, prediksi hasil pemilu, prediksi misalnya hasil skor bola, jeung sajabana. Terus nu kadua nyaeta aya eksploratif. Eksploratif jadi pedaran anu lebet ku fakta-fakta nu luyu jeung sawangan pangarangna. Nya, berarti di dieu didukung ku fakta-fakta data-data si pangarang. Terus anu katilu nyata deskriptif, nyata deskripsi, ngajentrekeun, ngajelaskeun, ngagambarkeun hiji perkara nu mangrupa pasulan dina hirup. Deskripsi itu berarti ngajentrekeun seolah-olah urang teh apal gambaran eta hiji kajadian. Sanajan urang teu aya dina eta kajadian, tapi urang kacaritakeun dina penjelasan artikel deskriptif ieu. Terus nu kaopat nyata eksplanatif. Eksplanatif nyata pedaran anu ngajentrekeun ngeceskeun kana hiji perkara ka pamaca dumasar pamadegan pangarangna. Maksudna di dieu eusina teh nyaeta ngeunaan pamadegan si penulis atanapi pamadegan batur. Terus jadi aya padika maca jeung nulis artikel anu kahiji. Baca heula sakali ti mimiti judul nepi ka tamat. Baca heula teh hiji artikel. Amun misal sakali teu ngartos maca nepi ka urang ngartos naon sih eusi eta artikel teh nyaritakeun ngeunaan naon. Terus nu kadua mun can pasti ngerti kana eusina maca sakali deui tadi sorry deui misal hidup maca sekali kacan ngatos, baca kadeu kacan ngatos, maca kadeu tak acan ngatos, ya sok baca terus berkali-kali mugi ka molotok ta eta artikel tehnya. Jadi supados hidup langkung paham nya kitu. Mun misalkan orang Sunda nya sok pas maca bari di gigireuna teh aya kamus amun teu aya HP keun terjemahkeun. Atanapi nya taros ka sepuh hidup, ka ibu bapak hidup atau ka rerencangan kan tiasa. Terus anu C, catatkan hal-hal penting dina eusi artikelnya bari hidup maca bari ditulis. Naon wae ieu nu dicaritakeun teh intina naon wae ditulis. Nu kaopat, mun perlu catatkeun saha wae ahli anu dicutat dina eta artikel. Amun misal dina artikel eta aya pendapat, aya pamadegan ti hiji ahli atana hiji jalmi ku hidup tulis eta karena kalebet kana hal-hal penting.
Teras anu kalimanya jieun ringkesan tina artikel anu dibaca satos hidup maca berkali-kali bari ditulis sok ku hidup disusun. Oke kinten-kinten ringkasanna kumaha inti tina artikel eta teh kumaha ditulis. Teras orang lecenkeun wae lengkah-lengkah anu dituturkeun di antarana wae teh lengkah-lengkah mun hidup bade ngadamel artikel. Anu kahiji hidup kedah milih tema. Ingat tema aya naon wae. Tema aya tema sosial, aya tema religi, aya tema atikan atau napi pendidikan, aya tema religius. Tema mung aya opatnya teu langkung ti opat. Teras anu kadua nyata milih judul. Nah milih judul ieu nyata kunci pikeun ngirut pamaca. Biasana tara leuwih tina 2 atau napi 3 kecap. Teras nu katilu nyata nyusun alinea awal atau napi buka. Nu kaopat nyusun alinea panandas nyata eusi. Anu kalima ngolah gaya nulis. Nah di dieu biasana unggal penulis boga gaya nulis anu benten-benten. Nu janten identitas pangaran. Misalnya tina nggunakeun bahasa, pemilihan kecap, tanapi jeung sajabana janten ciri khas. Tanapi eusi kontenna dina eta artikel teh ngeunaan. Teras nyungsi data atanapi rujukan ngalampirkeun data rujukan referensinya hidup dengan saukur nulis sore ibu oke tapi kedah ditujukeun ieu referensina urang teh ngagunakeun naon buku naon ya. Teras nu katujuh nyindekeun pamadegan dina alinea pamungkas. Nyindek jadi itu menyimpulkan pendapat dina alinea pamungkas. Saya ingat alinea pamungkas di sini nanya eta mere simpulan dina eusi artikel. Teras nu kadalapan nyata nyarungsung kata napi ngedit. Biasanya kan hidup biasanya diketik. Teras mun eta tos beres sadayana tos sesuai sareng pamenta di si redaktur berarti hidup siap kanggo dikirimkeun eta tulisan. Jadi aya ngaguar wangun alinea. Dina unggal paragraf aya pikiran utama sareng panandes. Pikiran utama naon? Jadi pokoknya pasti terus terang kemari terus diajar di SD nya ngeunaan sih disebut pikiran utama non si panandes itu nyata eusi. Amun misal hidup hilap deui ku ibu jentrekeun deui. Pikiran utamanya eta pikiran anu ngajiwa unggal paragraf. Ngeunaan naon eta paragraf jeung naon maksudna. Ya pikiran utama biasana pokok pikiran ya, pokok pikiran dina unggal paragraf. Aya kalimat anu jadi pikiran utama, aya oge anu ngajentrekeun nyata dina bagian panandes. Ari pikiran panandes aya dina kalimat-kalimat panandes dina kalimat utama. Gunakeun pikeun leuwih ngajentrekeun pikiran utama ya. Panandes ini teh ngajentrekeun tina pikiran utama. Terus dia aya jenis-jenis alinea. Dumasar karena pikiran utama diantarana anu kahiji aya alinea deduktif. Non deduktif teh nyata alinea anu kalimat jeung pikiran utamana aya di awal. Amun deduktif aya di awal berarti anu di akhir naon nyata induktif. Terus kumaha tah mun aya di awal pikiran utamana aya di awal aya di akhir aya nyata kalebet kana alinea campuran. Terus dumasar cara ngebrehkeun tuh menjelaskan ngajentrekeun eusina paragraf dibagi menjadi opat nyata. Alinea argumentasi nyata alinea anu eusina ngajentrekeun jeung nerangkeun bener henteu hiji perkara dumasar kana alasan anu kuat dumasar fakta. Di dieu ku ibu bacakeun contoh dina alinea argumentasi ku hideuk didangukeun ya. Contohna di dieu nurutkeun pamadegan Sutisna kurung buka 2010.2 kurung tutup koma kagiatan diajar teh aya patalina jeung 3 komponen penting. Titik 2 siswa guru jeung buku. Janten amun ciri khas dina alinea argumentasinya eta aya kecat numutkeun pamadegan. Nyata berdasarkan pendapat Sutisna di bukunya pada tahun 2010 di halaman 2
naon sih anu dimaksud jeung naon sih komponen naon wae anu aya patalina dina kagiatan diajar atau napi belajar. Jadi argumen itu pendapatnya pendapat di hiji penulis. Terus anu kaduanya eta aya alinea deskripsi. Alinea deskripsi tadi itu dibahas di Wonder artikel. Deskripsi itu mendeskripsikan, menjelaskan, ngajentrekeun. Sanajan urang atanapi hidup teu nyiluan teu aub dina hiji kagiatan eta tapi kagambar dina teks atanapi dina alinea deskripsi ieu. Contoh di dieu kieu bacakeun. Basisir Pananjung teh endah kacida. Perenahna di Kacamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis. Unggal poe pere loba dideg-deg ku wisatawan boh domestik boh mancanegara. Cai lautna bersih, teu kotor kawas basisir kaler. Komo ti saprak aya kejadian tsunami, basisir Pananjung teh beuki dibebenah wae. Boh keluarga boh ku pemerintah tadi dijentrekeun sanajan sanaos hidup sareng ibu teu acan kantos ka basisir Pananjung tapi di dieu kagambar yen basisir Pananjung teh ayana di Pangandaran eta di daerah Ciamis. Terus dijentrekeun oge yen di ditu mah basisirna bersih caina teu jiga basisir anu aya di belah kaler anu rada kotor. Jentrekeun kan jelas. Terus dia aya alinea eksposisi. Alinea eksposisi ngajentrekeun tur medar hiji objek prosesna tujuanana pikeun ngajembaran pangaweruh nu maca. Biasana di dieu karanganna berupa bentukna nyaeta tutorial. Misalnya hidup arek nyieun hiji prakarya atau napi hiji kadahareun atau napi inuman eta tiasa. Contohna di dieu aya resep sambal tarasi. Bahanna aya cengek, aya tarasi, aya bawang beureum, uyah, gula, cowet, mutu, peso dapur jeung sajabana. Terus di dieu aya cara nyieunna. Kabeh bahan direndos dina cowet make mutu. Kade nguyahanana ulah loba teuing bisi pangset. Sing karasa gulana deui. Sambal tarasi siap diraosan pedo gerak. Tah di dieu contohna nyata ngadaan cara nyieun sambal tarasi. Amun di dieu kan ya satarang hidup ke pasti langkung terang lah. Aya dina tutorial teh bisa disebutkeun naon wae. Nyata di antawisna tadi aya bahan tapi di dieu mah alatna teu dibentenkeun ya. Tapi kayak hidup mah misalnya bade damel artikel eksposisi nyata bisa ngajelaskeun ngeunaan resep kedah langkung centre nyata di antawisna bahan-bahanna naon wae. Nandean terus alat anu digunakeun naon wae. Terus cara nyieunna nya kudu step by step-nya eta kada dijelaskeun dugi ka siap kanggo dituang anu misalna kadahareun. Ya. Misalna bukan jadi mah direndos heula nya atah teu diasakan nyata mah teu langkungnya. Ngaranna sambal tarasi mah kumaha kahayang kumaha karesep rek digoreng teu digoreng rek atah rek asak bebas teu langkung. Terus dia anu kaopat nyaeta alinea narasi. Alinea anu eusina nyebrehkeun lumangsung peristiwa tanapi kejadian boh nu sifatna nyata atanapi reka. Alinea narasi hampir sami sareng deskripsi nyata hiji karangan artikel anu isina ngajentrekeun langkung teuleum kun jelas hiji hal seolah-olah urang teh sanajan teu aya dina hiji kejadian eta tapi asa miluan kumaha digambarkeun secara jelas jentre detail. Tapi bentarna di dieu nya eta mun narasina sok dijelaskeun jalmana saha sih anu dibahas ieu teh. Jadi langkung jelas deui nya. Di dieu contohna ku ibu bacakeun deui. Maneh nama jamedeut diajak ngomong teu daek, ditawaran jajan ikut hidup. Panonna beus cimata. Kitu nama kuring salah. 2 poe kaluar kota teu bebeja heula. Mangkani henteu kungsi nelpon atawa SMS. Tang tue manehna kacida ngarep-ngarepna. Rek teu kitu kumaha tuh da? Kuring jeung manehna teh geus pada-padanya ah. Nah, jadi ngajelaskeun ngajentrekeun naon kaayaan hiji siswa SMP anu jameudut di dieu teh ambek pundung
ditawaran jajan gidep di dia teh geleng-geleng menggelengkan kepala. Terus tiba-tiba pas ditinggali kok panonna beus cimata. Panon tuh mata ya, beus cimata maksudnya mengeluarkan air mata. Terus si anu nyaritakeun teh ya manehna ngarasa salah kumargi manehna indit tapi teu bebeja heula teu mere kabar. Ujuk-ujuk indit tuh gitu. Eueuh kabar info batur mah anu ceurik eta teh ngarep-ngarep sugan teh rek mere kabar kumaha rada khawatir oge meureun nya. Ujuk-ujuk ngaleungit tuh kitu. Kunaon eta bisa kajadian kumargi eta duhaan teh sarua nya biasa carita rumaja. Nah, materi ieu atau rengse milih misalnya aya patarosan dina materi ieu dia tiasa langsung nge-WA ibu kanggo naroskeunana. Ya, sakitu wae anu tiasa ku ibu dulikeun ngeunaan artikel. Kirang langkungna dari hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi urang sehat salaya.